Ingat neng, lalaki bakal tetep ngerespon awewe lain. Sarajan katingali nanya pisan ka maneh cenah. Komo bari pajauh kitu mamajarkeun teh. Atuh hek sabedo ting asal ulah nyaho urang we. Jeung asal ulah salaki urang deui. Tapi ketang sabedo teuing rek kitu reki oge nu penting mah asal ulah salah di urang we. Mun eueuh teh mah kitu heureuy ka awewe sejen. Keterlaluan pisan we bodoh katoloyo teh nya. Urang mah setia enggeus, mandiri heueuh, ngalah duit bisa. Kan urang mah meureun teu geulis mukana pas-pasan. Tapi ari soal goyang mah insyaallah bisa lah anjay. Heueuh ngagoyangkeun mutu ceuk nyamal masa. Heueuh tah lamun dandan urang mah teu bisa komo masang halis mah taluk pisan pokona mah. Pokona mah tiba heula da ajar ngukir halis teh bisa-bisan kaki wari. Jiga nama mah bisa-bisa da eta teh. Lamun dititanyeun halis urang mending keneh dititan neangan duit ceuk aslina. Taluk pokona mah nu hiji eta mah. Ngomong-ngomong ge urang keur nyeun keripik cau ceuk. Aya cau kastroli teh sasikat golal-goler. Ceuk ibu tepek jeunkeun keripik cenah teh. Heueuh cing ti kadekeun lumayan jang gahel-gaheuleun peuting. Arek make sugu pake keripik asa haroream cing teh. Heueuh cing teh make sugu ieu we lah ame tere beres. Pokona mah prinsip urang mah kieu we nya ceuk. Arek setia syukur teu maju ka jangkor ka itu sing jauh. Heueuh piraku we atuh urang setia solehah-solehot kieu kudu boga salaki tukang selingkuh makajeun aing. Mata ku di zaman ayeuna mah awewe ku segala bisa teh nyaan. Heueuh soalna naon? Ku zaman ayeuna mah awewe eueuh pangabisa teh disepelekeun. Teu kabeh lalaki bager jeung tanggung jawab. Matak usahakeun jadi awewe anu serba bisa jeung berpenghasilan. Jeung deui geuning teu kudu jauhan jiga urang nya anu padeukeut oge unggal poe aya. Masih we geuning aya nu salingkuh. Henteu awewe henteu lalaki nya kitu keneh saruana geuningan. Pokona mah lamun pasangan geus salingkuh tong dihampura. Soalna eta naon ceuk? Soalna eta sebuah pengkhianatan. Sakalipun ece ngahampura, penyakit eta bakal kambuh deui di kemudian hari. Selingkuh itu penyakit anu moal cager kecuali maut. Atuh pan cenah hilap bekok tai kotok di lebuan sia.